Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palamitra anu dipihormat dina denget ayeuna simkuring Mang Augustin masih medar dongeng dina carios Anjar lawan Raja Bangsat, karya Ahmad Rustandi. Bral urang lajeng keun kana dongeng dina lalakon Anjar lawan Raja Bangsat bagian kaagenet. Nanging aki, kuring siun sok dilih angkena kawas murid aki anu mengpartina tetekon, anu temahna baris nguciwakeun ka aki. Ku aki ka judi. Memang urang teh manusa. Ari manusa teh ya ceuk dina huran oge, lakot holaknal insana fi ahsani takwim, sumarodanahu asfala safilin. Tegesna, manusa teh dijiun kalawan saalus-alusna makhluk, tuluy bakal diragragkeun ku Allah kana derajat anu panghina-hinana. Naon hartina ieu? Manusa leuwih unggul tibatan makhluk-makhluk Allah sejenna, leuwih unggul batan gunung sanajan gunung ngajungkiring, leuwih alus batan tatangkalan jeung kota-kota, leuwih unggul batan sasatoan, malahan leuwih unggul batan malaikat. Sato hewan, ngan diberi nafsu, malaikat ngan ngabogaan akal, sedengkeun manusa ngabogaan nafsu jeung akal. Kukituna manusa lamun teu nurut keun nafsuna wungkul, bakal leuwih punjul derajatna tibatan malaikat, tapi sabalikna sumarodadnahu asfala safilin. Lamun manusa ngan ngagugu nafsuna wungkul, ngalajur nafsu ngumbar amarah, derajatna bakal leuwih rendah ti sato, bengis leuwih ti macan teu eling. Tah kitu. Ujang manusa, aki manusa, jadi pada kaancikan ku yeu sifat-sifat teh. Ku kituna, aki moal waka meree pangajaran silat ka ujang, sapanjang akal ujang caan kuat. Ku aki mimiti ujang rek di usian ku pangajaran rohani, hubungan manusa jeung Gustina, kitu ceuk aki-aki teh. Keun nengke peuting urang mimiti diajar ngaji. Peutingna Anjar mimiti diajar ngaji, mimiti ti alif lempeng jeung diajar salat. Hiji mangsa Anjar nanya ka Aki, "Aki, naon ari Gusti teh? Nu kumaha ari pangeran teh?" Nah leres aya. Ari kana salat maah kuring teh tika pungkur oge osok, ngan bari teu ngarti, salat ngan kabawa keun ku rencangan wungkul, sanes teretet tina jero ati sorangan. Alus, maneh boga pamadegan kitu, memang ieu dasar tina ajaran agama Islam. Nepi ka sagala amal-amalan urang gumantung kana bebeneran dina hal ieu. Ayeuna aki rek nanya, ari ujang boga bapa? Gaduh. Ujang boga indung? Kantenan. Bener eta teh indung bapa ujang. Leres. Ceuk saha? Saur sadayana, saur aki saur tatangga. Sadayana nyebat keun, eta teh indung bapa kuring. Ujang nyah ka indung bapa? Kantenan. Lamun aya nu ngahina bakal ngabelah. Tangtos. Sakali Dewi, nah bener eta teh indung jeung bapa ujang? Leres. Ceuk saha? Saur tatangga. Ujang ngalaman sarta inget, yen bener awewe eta anu ngajulukeun ujang. Teu terang. Kunaon atuh ujang make ngaku indung jeung bapa ka jelema eta? Kumargi abdi percanten. Tuh, jadi ujang nganggap indung jeung bapa teh lain lantaran ujang inget basa keur dikandungna atawa keur dijurukeun, tapi lantaran kapercayaan ujang ka tatangga. Tah kitu Dewi kana ayana pangeran oge, ku akal mah moal katepi, lantaran akal manusa aya wates wangena. Ku kituna urang kudu percaya kana beja. Beja ti saha? Beja ti nu geus papanggih jeung mantena. Nu mawa yeu beja teh, jelema anu tara bohong,
tara nyieun kesalahan atawa kakaliruan nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jungunan urang anjeunna parantos pajonghok sareng Gusti Nu Maha Murah, jadi dasarna urang bisa narima ayana pangeran lain lantaran kaharti ku akal, tapi urang percaya kana beja nu kaunggel dina kitab suci Al-Qur'an. Kaunggel dina Qur'an demi anu ariman teh lain nu mikir keun ayana pangeran, tapi alladzinayu minuna beyal goibi, jadi jelema anu percaya kana barang-barang gaib. Ari barang goib teh nyaeta Gusti Maha Murah, sawarga, naraka, malaikat, jeung saterusna. Anjar ngahuleng, bangun anu uleng mikir, bener, ceuk hatena. Tapi manehna masih keneh penasaran, nu kumaha ari Allah jeung di mana linggihna. Ujang geus nanya keun sifat anu maha suci. Sifat jeung tempat linggihna, teu meunang dilelebah atawa dipapantes ku akal. Tapi kudu jalan kepercayaan kana beja Dewi bae. Sifat jeung tempatna Gusti teu kudu diteangan ku akal, tapi cukup percaya kana kitabullah Al-Qur'an. Allahu Ahad, Allah Maha Tunggal, lam yalid walam yulad, teu putraan jeung teu dibabarkeun, walam yakullahu kufuwan ahad, teu aya nu nyasamian, tegesna Allah teh Maha Tunggal, Allah teu putraan teu dibabarkeun, teu aya perkara anu sabanding sareng anjeunna. Di mana linggihna? Ar-Rahmanu, alal, arsy, nu Maha Murah anegleng diarasi, tapi huwa ma'akum ainama kuntum, wa huwa ala kulli syai'in qadir, tegesna Allah marengan ka urang dina sagala perkara. Tah kitu, sapanjang urang neangan mantenna ku akal bari. Teu sumender kana pituduh anu diembarkeun ku Rasulullah, urang moal nyaho Allah, moal panggih jeung Allah, dipanggihna getang tu panggih jeung Allah nu salah. Unggal poe jeung unggal pauting anjar terus-terusan diajar ngaji. Mun pauting salat tahajud atawa salat istihoroh, puasa sunat Senin Kemis, ngarah beuki kandel kaimananana. Bubuhan budak calakan, sabulan, 2 bulan 3 bulan, geus tabah kana sunnah, garis-garis pokok ajaran Islam saatik-saatik geus kacangking. Selang-selang tina ngaji manehna mimiti ku kiai diajar jurus. Ujang, demi segala rupa hal bisa dibagi jadi 2 bagian. Bagian buah jeung bagian kembang. Upamana bae dina agama, aya pokona nyaeta iman, aya kembangna nyaeta amal-amalan. Sagala amal-amalan upama teu didadasaran ku iman, lir ibarat lebu dina luhur batu lesang, mun datang hujan atau angin, sakiceup geledis mongajangari. Tah kitu deui dina hal silat. Dina silat gaya pangajaran poko aya kembangna. Pangajaran poko dina silat nyaeta museureun pikiran, ngatur napas, museureun tanaga. Keur umat anu ngagem agama, sanyana soal museureun pikiran jeung perhatian teh lain soal anyar. Da asalna silat luhur oge nyaeta tina agama Buddha. Di Cina, Tatmachau, Sang Buddha, dianggap cikal bakana silat. Anjar ngadengekun bari teu ngiceup-ngiceup,
saregep kana sagala kecap-kecap guruna. Ujang sing ngarti, demi agama Buddha boga kepercayaan yen upama manusia hayang ngahiji jeung zatna Gusti, kudu boga laku lampah hade, mopo hokeun dunya, manteng uleng museurkeun perhatian ati jeung pikir, mopo hokeun sagala rupa karasmenan dunya. Ku jalan eta, nurutkeun kepercayaanana manusia bakal bisa ngahiji jeung dat anu kawasa. Tah keur museurkeun pikiran ieu, keur ngawadahan pikiran anu geus manteng ieu, perlu wadah jasmani anu kuat. Ku kituna nya awak kudu dikuatan, ari sababna saupama rohani manteng, tapi wadah jasmanina teu kuat, rea anu bejat, nya antukna jadi siwah atawa kurang saundan. Ku kituna jasmanina perlu dikuatkeun, nya antarana ku jalan jurus atawa pencah, ku jalan ngatur napas, ngatur sila, ngatur nangtung jeung sapapadana. Sabalikna mun geus aya dasar pamuseuran pikiran, pikiran geus manteng, engke bakal ngalantaran keun kakuatan lahirna beuki kuat, leuwih kuat ti jalma biasa. Sabab manusia teh ngabogaan hiji kakuatan anu teu katara, mun urang geus bisa nyangking rasiahna, tangtu bakal bisa ngatur sakahayang urang. Upamana bae, lamun urang aya kasiun, urang bisa lumpat leuwih tarik tibatan lamun urang keur tayana naon, lamun urang riwas urang bisa nyurungkeun batu anu gede. Tah rasia-rasiah tanaga anu sarupa kieu nu ku urang kudu dicangking teh. Jadi urang oge kudu mimiti diajar teh tina puhuna, mun rek diajar ngaji kudu tina alif heula, mun diajar agama kudu tina iman heula. Tapi samemehna kudu latihan heula, latihan jeung latihan, lantaran waman laisa lil insani illa masaa, saenyana manusia moal meunang naon-naon, kajaba hasil usahana. Tahku lantaran kitu dina diajar penca oge ujang sing junun, ulah dipisah keun jeung soal agama. Urang bisa museurkeun sakujur awak urang ka Allah dina keur salat, ieu ge hiji latihan keur museurkeun atawa ngantengkeun pikiran. Sabalikna mun jurus urang geus bener, ieu bakal nambahan kamampuhan urang keur museurkeun sakujur awak urang ka anu maha murah. Kulantaran eta antara agama jeung penca teu papalingpang, malahan silih eusian. Anjar mimiti diajar jurus. Rebun-rebun bada salat subuh, geus ngadekul maca buku. Kaisukna keun dek ngalatih jurus jeung kuda-kuda. Bubuhan teu kurang naon-naon, suluh karingala, lauk karinewak, beas karinyiuk, atuh dina diajarna teh teu kaganggu. Tambah-tambah dina dirina memang geus nyampak bakat, utukna mekar, tulang-tulangna aralus keur mekar keun elmu silat. Kiai kacidanya heunana ka anjar, kahiji lantaran suhud, kaduana hade budi, sabar jeung henteu pupujiun kana gawe teu kudu dititah dewi hideng sorangan, katambah-tambah kamajuanana gancang boh dina elmu silat atawa agama. Sanggeus jurus jeung kuda-kudana bener, ku kiai tuluy dicoba. Tah,
Ayeuna ujang geus diajar meta keun kuda-kuda, ayeuna ku aki rek dicoba, ku aki ujang rek disuntrung keun. Tuluy ku kiai leungun anjar dibetot, lain disuntrung keun sakali ngabetot anjar nolonjong. Tuh da salah, ujang caan bisa ngatur tanaga, masih keneh kapangaruhanku omong batur, omongan aki. Kebiasaan musuh, samemeh tarung jeung urang sok ngaluar keun heula omongan-omongan anu matak ngageumpeur keun jeung matak ngaruksak kana mantengna pikiran urang. Kulantaran kitu ujang sing waspada. Memang ujang ayeuna kakara diajar silat kasar, silat nu ngagunakeun pikiran jeung itungan wungkul. Jurus jeung kuda-kuda ujang encan manjing kana rasa. Sakuduna jurus urang jeung kuda-kuda urang kudu ngahiji jeung rasa, sangkan urang bisa ngagunakeun jeung ngatur sakahayang urang. Ayeuna urang coba tanaga jeung simawat. Waktosna seep. Caak hanca. Urang simpen di handeuleum sieum paragi nyokot ninggal keun, enjing urang sampeur deui, hapunten palamitra kanggo nyumangetken sim kuring, Mang Augustin ngadongeng teh, nuhun keun di subscribe, di like sareng di share. Manawi masih aya keneh nur sepeun kana dongeng, supados teu kakantun carios salajeungna. Mangga permios.